bahwa mangkari Gusti Allah al-qadimu eta anu qadim. Nu mana qadim teh maksudna ayal ladzi la awwala lahu falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Bimakna qadim teh tegasna dat anu henteu aya mimitina, teu aya awalna. Allah mah sifatna teh gitu. Teu jiga urang mah aya mimitina di mana ti ibu bapak. Terus mimitina naon tina jero kandungan mang bulan-bulan 8 bulan lilana terus beral gumelar ka alam dunia orok kene ka dieu kadidakeun dewasa gede geus gede nya kitu teh ani mukana kolot tah eta mah makhluk. Beda jeung Gusti Allah teu aya mimitina atuh kumaha anda moal kapikir kumaneh. Tapi nalikana pikiran eta dibawa ku keimanan bakal yakin. Anu matak teu yakin teh nalikana pikiranna teu make iman. Segala sesuatu Allah anu teu mungkin anu make keimanan mah. Tak pikiran mak pikiran orang teh kudu make keimanan. Wala khalaqahu jeung teu ngadamel jeung teu aya anu ngadamel kana eta dat weruhu salian eta dat. Teu aya mah khusus keur Allah al-qadimu. Wa ma siwahu jeung ari perkara anu salian Allah hadisun eta anyar. Hadisun eta anyar ai maujudun tegas maujudna atau tegasna ayana ba'da adabin dina sabadana aweuh wa huwa jeung ari Allah al khaliqu eta anu ngadamel. Nah, jeung aya perkara anu salian Allah salian ti Allah mah eta kabehanna teh barang anyar. Saha seperti sakabeh makhlukna malaikat ieu sakabeh alam tuluy manusia. Tah eta mah barang anyar. Nah disebut barang anyar da ayana ti mimitina teh aweuh heula. Tuluy aya diayakeun ku Allah ta eta ngaranna barang anyar. Okos urang barang anyar da urang mah lain aya tapi diayakeun. Kan beda kalimahna teh antara aya jeung diayakeun. Jika bahasa lempang lain urang bisa lempang sebenarnya tapi urang mah dilempangkeun sabab naon? Lempang nu Allah, kasehatan nu Allah, sagala nu Allah. Urang lain sehat tapi disehatkeun. Urang lain daek tapi didaekeun. Kitu. Teu ngabibisan ning da ngercek secara hakikatna mah urang ti mimiti sagala sesuatu bahkan tong boro-boro hal nu gede tina ngicep urang wae urang bah dikicepkeun. Gitu. Nah, berarti barang anyar kabehanan iwal salian ti Allah. Da Allah mah al-qadimu teh. Tak aya hiji, tak aya dua, tak aya tilu seperti diumpamakeun geuning pernah naha la awalalahu disebutna naha beut ahad, naha beut disebutna teh hiji, naha aweuh mimitina. Dina bilangan geuning ceuk sorangan ge. Dua hasil tina dua teh kan aya perhetanganana. Hiji tambah hiji jadi dua. Hayang opat bisa dua tambah dua bisa tilu tambah hiji, kan?
bahkan tepi ka nu lainna. Tapi lamun hiji sabaraha tambah sabaraha hasilna bisa hiji kan aweuh gitu. Ta Allah teh al-qadim mata disebutna ahad al-qadim teu aya mimit aya mimitina ka Allah. Wa huwa jeung ari Gusti Allah al-khaliqu eta anu ngadamel. Justru Allah mah anu ngayakeunana, anu ngadamelna. Nu ngadamel naon li jami'il kainati kana sakabeh pirang-pirang anu aya Allah nu ngadamelna. Wa ma jeung ari perkara siwahu anu salian Allah makhlukun eta makhluk ngaranna. Wa kalamuhu jeung ari dawahan Allah Ta'ala qadimun eta qadim aila awwalalahu ta wa haqiqatuhu jeung ari hakikatna kalam cikeneh ka kalamhu qadimun teh la tu'rafu lana eta henteu kauninga ieu hakikatna lana ka urang sadaya. Nah, moal kapikir jeung moal kapanggih. Pas kitu. Moal kapikir jeung moal kapanggih. Atuh kumaha? Da mentok atuh geus. Hantak moal pikir ku secara lahiriah. Tapi lamun pikiran orang dibere keimanan teh cikeneh pasti bakal yakin. Geus moal banyak bertanya-tanya. Tong di pikiran sabab naon? Awah adab maneh ka pangeran. Berat kieu. Maneh dibere duit. Misal kurudungan atau kusawe. Sadiberena kan? Seperti orang kahirupan ieu sadiberena kumaha Allah bae kan? Da gratis ieu. Nya urang dibere kawe fasilitas udah gratis ieu. Dibere ku Allah teh nya kumaha Allah kan. Nah, kewajiban urang naon? Tumarima. Kan? Nah, maneh dibere ku makhluk lah. Cek syariat cek dohir. Bere sekian sadidona nu mere. Terus maneh teh bertanya-tanya pantes henteu. Nya dibere teh loba tanya deh. Komo lamun tepi ka teu narimakeun mah. Kan? Tatanya maneh teh. Ieu teh artos naon? Ti mana mimitina halal atau haram sok kumaha sia? Nyeri hateun mah batur anu erek mimitina mere jadi teu jadi kos kitu mah kan. Nya kan karena lagi dibere ek sabara-sabara kumaha nu mere ka ek nanyakeun duitna ti mana itu urusan manehna urang mah ukur narima tah seperti itulah lamun teu narimakeun nu merena bakal kumaha ngada atuh ngambek nya kitu urang sarua sadiberena ku Allah kumaha ceuk katang Tuhan Allah tuluy teu narimakeun bakal kumaha jelema wae edan kumaha ieu pangeran kos kitu